pan lah loba anak ieu mah pan anak anu di kampung aya anu di kota aya kuari lah naleponnya anak anu di kota hayang disaba can ku indung jarek lebaran can lebaran moal bisa mudik mereka ditu kuari rek lalampah lah nyacengnya pangaruh bae aceng boga eteh nu di kota lah urang ka ditu kuari rek lempah lah ka kota nak nyaba cengnya kanu eteh aceng ka anak manu itu nu gede lah di ditu jahang nele incu emak oge pan kabeneran jeung kangen ieu ka incu nu di kota ditu pangaruh pan urang emak oge ditu pan bisanya ka kota ibu ga anak anu rumah tangga di kota memetakan mama ulah kawin ke orang kampung bae geus jaga nu di kampung geus aya pan ieu mah nu di kota mama anaknya mentakan emak kunaon sok ngawek-wek bae ka aceng sira makaya supaya kabeli mobil pan ngeunaheun aya geus boga mobil mah pan ku batur urang teu diremehkeun ku sasaha oge aju ketika pan urang arek nyaba arek lelempangan oge bisa ngeunaheun pada aya aceng boga mobil aya aceng senang mah pan ka emak oge karasakeun ilu ngarasakeun doang kuari lah urang coba lawan mobil mah hot kumaha coba teteh aceng hang di baturan di ditu lah di Jakarta lah lamun misalkan mobil mapan kudu naik mobil umum ka ditu ai mapan ngeunaheun ai boga sorangan mah aceng maka kuna masuk ngawek-wek bae sina makaya geura makaya bada geran ieu teh mempengker ngora buktina lah kuari heueuh ih pabala teh perang saing malah pagawean anjing pagawean anak ai ada mencari indung malah nyabakan anak alabatan pembantu segala dikoprek segala dicabakan ku indung mah ada anak mengkan indung hayang ngabihe bae ngabihe tapi terkegituan kan menjadi indung aja kalau nya anak-anak digawe pan termakaya segala ku indung sak beli dia mumpung aya indung di ku indung dikoprekan segala jeung teuing aing heeh deuleu kumbahaneun deuleu naon urut saur keur peuting lah pangaruh bae pan nya nu ngaran anak mah lamun aya indung nyabak ai mah anak eta lah kieu segala itu indung mah dicabakan lamun anak teh lebaran balik kanu indung ka ditu nyabak eueuh surat hang kieu nu pagawean ngalalumpuk oge kana ngadapang bae ngadapang neukeun HP bae pagawean eueuh ngeunaheun boga indung keneh mentang mun sok ngalarunjak eta ka indung mengko hirup indung aya kudu na dipupujuh eta nu jadi indung ieu mah hayuh pan di antepkeun cenah makaya kumaha bae indung ai teu digawean je sareuseuh ngaran kolot mah pagawean anak di dia di imah ai digawean pan ku capek heupi sarakaheun nu jadi indung mah tetep bae